Bukhari wa Muslimun jeung Imam Muslim. Tuluy na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadauh utitu sab'ina alpan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tah ieu hadis teh. Utitu dipaparin kaula sab'ina kana 70. Naonana alpan rebuna, maksudna mah Kanjeng Nabi dipaparin 70.000. 70.000 daun min ummati ti umat kaula. Yadkhuluna anu asup maranehna al jannata ka sawarga bighairi hisabin kalawan tanpa hisab. Jadi Kanjeng Nabi dipasihan 70.000 ti golongan umatna anu lebet ka surga bighairi hisab. Waktu 70.000 mah ku sahabat ge geus beak meureun. Sahabat ge cenah jumlahna teh 124.000. Sahabat teh 124.000. Mun 70 mah geus urang mah kabagean nya. Nya maksudna ieu mah anu bighairi hisab, nu bighairi hisab. Ya urang mah berarti anu dihisab heula meureun mun sakitu mah. Tasipatanana anu 70.000 wujuhuhum ari pirang-pirang wajah atau pameunteut maranehna kal komari etalir ibarat bulan Lailatul Badri dina maleman bulan purnama gitu. Cahaya nangke di akhirat teh itu. Wa qulubuhum jeung ari pirang-pirang hate maranehna ala qalbi rajulin eta netepan hate hiji jalma wahidin anu sahiji. Maksudna mah hatena teh sarua akur. Ya sekata mun kitu mah gitu. Maksudna mah ya sami naon teh hatena teh. Cuman karena 70.000 ieu Kanjeng Nabi teh ngarasa aduh kurang. Tah ieu salah sawios